handrong sok kemana deui yes. 3 bulan tilu kali puasa 3 kali lebaran tuh can dahar-dahar oh no tak jang dahar mah sugan payu nu kieu nimu iPhone atuh mulung teh insyaallah sing orang baik anu masih ada rezeki ka abi ya Allah bae salih ya Allah. Oh deui nya da sakit umur mau payu 1000-an paling Bapak nuju naon? anjir mau nih bapak tuh abi mulung kia jeung yang sebut AA tuh Ya AA nuju naon? iya biasa abi mah nuju mulungan Deudeuh teuing tilu kali puas 3 kali lebaran can dahar oh no can dahar kacan tua deudeuh manawi atuh salih rezeki kang abi sanes karunya ima yang ora kene tas kawin teh acan acan can kerbasan kawin mulung deui aduh karunya menghina pisan abi ya Allah ya abi aya sedikit makanan alhamdulillah ya Allah sudah meni karunya ditinggalina budak ora kene geus mulung aduh jejak Allah kudu syukur heula ya oh nya Allah sok mah aya sedikit makanan nu di mana ya ayo tuh masuk sanes mah ti abi wios. Nuhun atuh aya. Mohon. Ditampik pisan. Mangga. Tapi sebenarnya ulah sebenarnya mah. Atuh mah ka dieu. Ulah tuh. Atos Sok isian ari kieu teh. Tampi. Karunya abi ninggalna. Sok isian ning kieu teh. Ulahnya. Ulahnya. A few moments later. Alhamdulillah ya Allah aya rezeki di anjeun ya Allah melalui si A masihan ieu makanan salit cenah ka Kang Jabi. Alhamdulillah. Mam ya anjing goblok sih sedikit makannya teh sugan teh bener anjing iPad teh sedikit makanan ieu mah lain sedikit makanan ieu mah sesa anjing terabaleg anjing lah goblok sing dilaknat jadi bau dia lo bae itu Kerang euy. Keur kieu we dang euy, biasa we menghulang sisi balong. Mun pararan pisan keur mah pengangguran, sarung we sisi balong, ampun teuing suruk-suruk teuing teh. Atuh da sakitu geus eueuh gawe dang lah, nya geus we ngajedog sisi balong ngahulangna lah. Ulah galau we atuh si kete bunuh diri yang bunuh diri. Tumben maneh nyaperkeun ka dieu, biasana maneh nyaperkeun sok aya ngahayang na banyak sok kasbon biasana ge. Heeh, tadi nama aya teh sugana tuh. Boro-boro kasbon ning jang udah gesek kene. Anjing. Yang depo ya. Ulah dang lah, ulah ngadepo-depo dang lah. Eta gering eta kunaon eta di sarung gitu. Teu emang di sarung we urang mah ieu. Atuh. Oh baju disaresa kabeh. Ah, cemara rates ah. Sarung wae gitu. Geringan kumaha teh? Gering sebenarnya. Dia cemara rates itu makin kuat. Anjing. Wah, anjing. Aing gitu iya anjing. Balik, betul. Guys. Kita Halo guys, kembali lagi bersama gua. Seperti biasa, kali ini gua akan men-challenge orang-orang kampung di sini untuk mendapatkan sebuah hadiah handphone baru. Siapakah yang akan dapat? Next, kita lihat nanti. Oke guys, kali ini kita udah mendapatkan orang-orangnya guys. Apakah orang-orang ini yang akan mendapatkan? YouTuber lain. Mohon, Challenge. pas pisan ya. Wah, mantap ya. Pas sekali guys. Ada yang mau di-challenge sama saya guys, sama kita guys. Mari kita buktikan sekarang juga. Oke. Siap? Challenge-nya apa, Bang? Challenge-nya adalah gampang, cuman siapa cepat dia dapat. Jadi saya akan melemparkan ini dan siapa cepat yang dapat. Mau newak mana gitu? HP eta teh. HP nya teh. Asli aya kebutuhan HP mang, udah Mang. Jang jualan. Jangan aing dang, jangan aing dang. Hitung jadi katelo. Satu. Hitung katelo. Bulu atuh. 1, 2, kilo. Goblok. Wah. Wah, Oke, Ini bebe bukan kita nih. wah,
Selamat Anda mendapatkan handphone dari saya. Makasih, Bang. Jangan lupa subscribe. Oke. Jangan lupa subscribe. Siapa? Nama channel saya Dian Pono. Oke, subscribe Bang. Oke. Dah lumayan dang euy. Anjir, Aing ketemu gak HP teh dang euy, pantesan euy. saeutik Rezeki, deui, saeutik deui beunang ku urang anjing. rezeki anak soleh. Padahal aing teu boga HP anjing. Buka tuh buka. Bukannya penasarannya aing mah ya. Halus gana sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jual. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad. Kumaha pembukaan ai? Anjir norana. Ih, anjing. Polotong anjing di kitu. Naon ieu? Ieu teh masker. Masker lain teh. Anjing kebalik dah anjing mere hadiah teh. Ieu teh masker kan? Kitu kayak cangcut, pama cangcut. Astaga. Aduh, tulisanna nih. Hah? Tulisanna. Jangan hilap dipakai sayang. Anjing balik atuh euy. Anjing nipu euy goblok gitu percaya anjing. Ah, mau percaya diri ke YouTuber lah. Coblong wae euy balong teh. Wah, cenah di dieu. Baheula teh cenah coklat, baheula angker euy. Jeung caian cenah. Paingan aing musik di tara meunang-meunang sigana mah gara-gara diri cai euy. Dibering coblongan wae. Cara rian aya diri cai. Gara-gara dia burik-burik sisi balong we. Mesti gak bapak-bapak we. Ini teh simulasi. Heeh. Kamu ente geus kawin akan masih jadi bapak-bapak. Kieu we meureun nya. Bete Kieu we. ini. Oh gawe Bener balong sawah. sawah. Harian budak. Paling pentingna ganti oli. Mana-mana tahu kok bukan Tahu gua. bukan ke panan ya. Anu kareta sorangan teuing. Tapi orang mantep patot, tapi yang mana sih? Mantep patotnya. Yang naon? Wah. Jangan yang sinan berit. Iya naon? Hai. Ini komoda karena di balong geus siga asa di pantai we meureun nya. Gembira lah, lain. Ajaib. Cocok jadi putri duyung ya mah. Kan. Wah, Jen. Jurus malik utang mendetsu. Lumayan, jauh pengunjungan aing. Saatnya mulai baju. Anjing. Leha jadi sanggup pamajikan aing ka mana? Waduh, diomongeun ieu mah euy. Sare di luar imah deui ieu kieu mah. Ya Allah, teuing aya we cobaan teh. Assalamualaikum ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu nuju ngagarap Facebook Pro anu da candi monetisasi ieu anu terang kreator naik daun pilih hayong terang kreator naik daun nu kumaha siga kieu tah ieu kreator naik daun teh sing saremangat